Halo, Mak. Di mana, Mak? Di mah ti. Edek moal ieu manuk teh. Ah moal tulus ti ah. Bet moal tulus, Mak. Ream ah manukna oge siga kitu geuningan kukulahekan siga nu rek modar ah. Tebaleg Mama. Majikan aing nyawa manuk saha? Heh. Nyawa manuk saha mana kukulahekan ha? Nyawa manuk saha? Naon manuk si Siti? Pikir atuh mak. Mana Siti aya manukan? Jujur sia. Mun teu jujur, cerai aya keur nya aing. Aduh, mau ditusuk mah aya gempa. Pareman ah. Erni, daripada hulang-hulang kegiatan ke urang miluan stand up komedi wah. Stand up komedi teh anu bodor teh ya. Tah eta mangka hadiahna gede sateri euy. Rek miluan moal. Ah urang mah lain teh hayang trauma. Nah, bet trauma. Emang kunaon kitu? Heuh baheula pernah ngajaran karek oge yeuh naik panggung geus dibaledogan. Nah, bet dibaledogan berarti alus atuh berarti rame Terni. Lain rame goblok aing poho teh di calana. Belagu penontonnya bet dibaledogannya. Mucuk urang malah lajoanan we da urang ge resep nu kitu mah. Ah goblok. Aya nu komen dina Facebook aing cenah konten tai. Kang, ieu mah konten heureuy Kang, sketsa hiburan maneh teh. Apal teh? Lamun konten tai mah tuh Kang cing arangkel sukan anjing ta eta konten tai. Bener teh men? Asli, lamun akang lalajo kene berarti akang waduk Anjay. Mbak, Euy, tak majikan deh. heueuh. Bager. Wah, bager pisan, pokoknya soleah men. Bahkan urang rek nyanung ge diredoan men. Anjir, teu nyangka ini beungeut kucem kitu ini bisa soleah kitu. Majikan aing Asa teu percaya. sok tanya ku sorangan teu percaya mah. Teh. Nyaan teh. Bager. Nya bager abi mah tara gugal gegel atuh. Cenah cek si Aa, lamun si Aa nyandung baeun ku teh Ridho. Aing mah ridho dicandung ku si Abah. Nganalengkahan heula mayit aing sia nyai. Anjir. Ku aing mun nyandung. Aing Ridho goblok sorot kitu mah jelek ngatan jelema teh. Geus sieun kadang-kadang. Ya anjing galak. Euy, Aya nu komen deui. komen naon deui le? Aya wae cenah ublak teh ti. Sia kerek apal aing ublag goblok, berarti sia pernah ngasaan ka aing ublag. Acan aing goblok. Naon komen deui. Aya nu komen. Komen naon le? Momokna budug meureun. Buduk-buduk ieu oge goblok, aya momokan, coba lamun eueuh sia rek cok bun. Goblok. Heueuh, mantap. Buduk oge kami mah. Bener. Ai mana kamari panggil di pasar baru geus naon ti? Geus baranja calana le. Celana naon ti? Celana jero? Heeh, calana jero le. Celana jero saha ti? Jeung salaki maneh jang maneh? Jang urang jeung salaki urang le. Heeh, cenah ti lamun awewe make celana jero hungkul alus ketinggalin teh cenah ti. Emang bener le, salaki urang oge resepen. Cik laan maneh make celana jero hungkul aing resep teh ti. Ah, goblok botak miriweuh sia mah segala hayang. Jadi jelema mah kudu riweuh sadulang tidak wae. Sok mata aing segera. Ti, mana bisa pantun tuh? Bisa atuh le. Cik sok hayang nyaho. Buah durian, buah semangka, buah kesemek, buah nangka. Buah dadaman nih leuwih ngeunah ti diracekna. Ti, Euy, kumaha hubungan orang teh rek dituluykeun mah ti? ah moal le sanggeuk le. Nah, asa teh bet sangeuk ti. Korea murang mah maneh mah antara kanyu jeung hulu teh sarua dugu le. Heeh ti, kudu mana teh atoh. Sia nu asupna hulu maneh, lain kanyut maneh. Der aing gobrak ke gombrang goblok. Serius diajak ngobrol teh sia mah aing teh keur dinas ya. Sebenarnya mah hoream le, maneh teh buaya. Yeuh ti dengekeun. Makhluk dunia teh diciptakeun jeung tempatna ti. Maksudna kumaha? Jadi lamun orang buaya berarti mana lubang buaya nanti. Anjir, botak sia